أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا هذه النية على كل نية صالحة إلى حضرة حبيبنا وشفينا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على أزواجه ذريته وأولاده والصحابة أجمعين خصوصا حضرة مولانا سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني مولانا حجة الإسلام بركة لنا ما بحامد محمد بن محمد الغزالي سيدنا الإمام الكتب سيدنا الحبيب علي بن محمد الحبشي سيدنا عبد الرحمن الديباعي سيدنا جعفر البرجنجي شيخنا مرشدنا الإمام الكتب الحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بالفقه مولانا الإمام الحبر الحبيب عبد القادر بن أحمد بالفقه شيخنا ومرشدنا كهجي محمد يحيى كهجي أحمد طه وأصولهم فروعهم أهل بيتهم أهل سلسلتهم khususan ila hadrati jami' amwatil hadirin mangga sebatan sepuh-sepuh orang sadayana khususan ila hadrati abi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad kulli abu hasan yang soleh yang jadi Allah bahfathi ila hadrati yang ta'ala maksud sebagai maksud وأصولهم وفروعهم وأهل بيتهم وأهل سلسلتهم والآخذين عنهم شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي رسول الله سيدنا حبيبنا شفيعنا سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ووالاه اللهم صل على روحي سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد Sadarek-sadarek sadayana sepuh anom ibu-ibu bapak-bapak wabil khusus para pangarsa ajengan pangarsa kiai khususna ajengan Abdullah Hilman sareng keluarga besar Majelis Ta'lim Al-Hijrah sadayana anu dipihormat mudah-mudahan berkah wengi ieu urang sasarangan ngariung kitu sing janten sababiah kabagjaan urang sadayana dunia sinareng akhirat amin amin ya Allah ya rabbal alamin dulur-dulur sadayana itu geus peutingnya setengah dua ieu teh setengah dua lain gerak ngesan orang mah di jalan teh ngadoa sing geus ngesan itu aya datang ka dieu teh nahacan ngesan gitu keun bae nya alhamdulillah cek keterangan anu sahih jadi baginda Nabi ngadawuhkeun di mana 2/3 peuting 2/3 peuting teh jam 1 tawa jam 2 ka dieu jadi langit teh ku Allah dibuka terus Allah teh ngadawuhkeun hal min mustaghfirin nah aya jalma anu menta hampura hal min da'in nah aya jalma anu ngadoa terus cek Allah hal min taibin nah aya jalma anu menta dihampura gitu teh waktu nanti setengah 2 jam 2 kaluhur cenah diterangkeun deui dina kitab Tanwirul Qulub jadi saha jalma anu menta ka Allah pas dina waktu dilahirkeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka doana ku Allah diijabah itu cenah cek riwayat Nabi teh lahirna teh menjelang subuh jadi janari ngan eueuh nu apal jamna jam sabaraha eueuh nu apal pokona mah cenah janari cek riwayat anu sahih ta eta teh unggal peuting
lain peuting ayeuna wungkul, lain peuting murudan wungkul lain, tapi unggal peuting. Ya di mana orang boga kasusah, di mana orang loba hutang, ya, di mana orang hayang kawin, itu pandai dia loba budak maraya, can para rayu, nah, nanti jampe nanti babari tengah peuting hudang, lain sare wae, tengah peuting hudang, jam 2, jam 3 hudang, salat, wiridan, ngadua, menta ka Gusti Allah. Tak mudah-mudahannya wengi ieu teh wengi anu ijabahnya, mudah-mudahan hadirna urang di dieu teh sing ditampi ku Allah Subhanahu wa taala, sing jadi cirinya urang teh ngagungkeun ngamuliakeun oge mika cinta ka junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kieu ceuk ngajinanya da geus peuting di bawah kitabna kita. Jadi cek Imam Ghazali, jelema teh henteu disebut boga ilmu anu manfaat lamun henteu robah. Jadi ciri jelema anu boga ilmu manfaat teh anu robah. Robah naonana? Robah kalakuanana, robah karakterna mun ceuk jelema ayeuna mah. Tah sabab puncak ilmu teh nyaeta ngarobah akhlak urang tina goreng kana alus, tina pikas sebeleun kana pikar sepeut. Data puncak ilmu teh eta. Jadi lamun ilmu teh bisa ngarobah sikap urang, maka ilmu teh cek jelema ayeuna mah omon-omon. Cek jelema ayeuna mah ilmu teh omon-omon, jadi ngomong we wungkul. Tah, gitu lamun teu ngarobah karena sikap urang, karena perilaku urang. Di mana ilmu na ngarobah karena perilaku urang disebutna ilmu manfaat. Gitu. Tah puncak ilmu teh, puncak ngaji teh, dek ngaji naon, dek kitab naon, puncakna teh kudu bisa ngarobah akhlak urang. Tina kedul kana getol, tina gede amek kana gede hampura, gitu. Tina sare wae kana ngurangan sare, tina mentingkeun dahar kana henteu mentingkeun dahar. Kitu terus hirup teh. Tak eta teh saeutik moal bisa sakaligus, eta teh saeutik moal bisa sakaligus. Tah di mana jelema ngajina bisa ngarobah karakterna, berarti ilmuna manfaat. Tah tuluйna diterangkan dina Ihya, moal bisa ngarobah karakter urang lamun urang teu ngarti. Jadi robah teh kudu ngarti heula. Robah teh kudu ngarti heula. Lamun teu ngarti pasti moal robah. Eta nu jadi masalah di urang teh. Jadi di urang mah rata-rata lamun ngaji teh tara ngarti. Datang ke pengajian mah datang alus menang ganyaran ngan gek di pengajian ker sare itu nya nunuta komo ajenganna geunaheun sorana teh eta mah asa dipepene ngaji teh gitu kan. Komo lamun ajenganna bageur matak asa di pepene, matak ngaji mah perlu guru nu galak ceuk. Ngarah naon? Ngarah reuwas. Di mana reuwas moal sare gitu. Ta biasana sare teh Kang teu ngarti. Biasana gitu, di mana teu ngarti teh tunuh, lang tunuh gitu. Pamajenganna halimpu sorana mah jeung bageur pan gitu. Jelep we sare. Teh teh eling-eling teh robbana fana bima. Gitu eling-eling teh. Lah jelema model kitu mah 7 tahun ngaji ge mah soleh. 7 tahun ngaji ge mah urang mah teu ngomongkeun ganjaran, ieu mah ngomongkeun robah. Ai ganjaran mah menang ganjaran. Diuk dina pangajian dek ngarti teu ngarti, sare teu sare gitu menang ganjaran. Lamun diuk dina ngan lamun teu paham mah robah. Kitu masalahna. Ieu carana kumaha urang sadaya paham. Nah, balik deui kana kitab diterangkeun dina Minhajul Abidin
jelema teh moal bisa robah, hiji selain ngerti, dua selain dua perkara ieu. Hiji naon cek Imam Ghazali, hiji harapan, kedua ancaman. Jadi jelema bisa robah teh ku sabab dua perkara, hiji ancaman, dua harapan. Contoh kieu, orang make contoh, orang pancararea paham lamun ngomongkeun duit kan paham, pan ku urang kabayang duit mah. Lamun urang teu boga duit, listrik teu kabayar. Lamun listrik teu kabayar, anjir poek ieu mah. Eta pan siga kubu mana dong dari teh jadi parah ya. Baik kudu dengan dari teh jadi aing reuah. Aduh kacau. Kan gitu kan eta teh bayangan yang menakutkan kan ancaman teh. Coba lamun urang teu boga duit ya minangkana beas teu kabeuli kumaha urang dah komo keur awewe lamun urang teu boga duit gitu beungeut rangsak awewe mah gitu. Skincare pan teu kabeuli sia skincare teu kabeuli kan beungeut jadi rajat. Wah, bayangan-bayangan menakutkan tentang teu boga duit ngaranna eta teh ancaman, dengan tidak sadar eta teh ancaman. Matak jelema neangan duit Kang, weuh teu isuk teu sore teu peuting hujan ngegel-gel oge ini teu ngalah duit sabab paham ancaman teu boga duit. Seperti orang ka budak kan, lamun orang boga budak pan dua carana teh. Contoh orang boga budak teh bangor pika sebeleu cek orang awas dede mun sekali deui itu kan ku mamah diciwir, nah kan eta teh ancaman. Ku mamah mau diberi jajan eta teh ancaman. Atau harapan, mun dede mau ke masjid, mun dede mau ngaji, nanti dibeliin mobil-mobilan, nanti dibeliin permen, berarti eta teh harapan. Dua sabab nama, hiji gede harapan, dua sieun ku punten ieu mah seperti urang ayeuna nanaonan cicing di dieu coba setengah dua kan lain baralik maneh lain saha nya sok pikiran Kang make otak nu sehat da teu waras atuh wayah ki jariuk di jalan coba jam 2 ieu teh gitu lamun dipikir ku pikiran anu sehat pan ceuk budak-budak ayeuna mah komo nu sarakola mah jelema teh garering naon muludan gitu Pak, memeak duit gitu Pak, muludan ngariung gitu Pak, nanaonan mending sare gitu Pak. Apan dibalik ieu teh aya harapan, pan urang teh iman gitu kan ka Allah, iman ka Kangjeng Nabi Muhammad, iman kana hadis-hadis keterangan anu sahih. Urang teh kikieuan teh hayang salamet, hayang meunang syafaat Kangjengna kitu ta eta teh ngaranna teh harapan ceuk. Eta percaya harapan teh kitu. Matak jelema muharabah cek Imam Ghazali lamun teh karena dua perkara, hiji karena ancaman, dua karena harapan. Ngan hanya kal jelema teh calardas gitu teu palalinter harapan teh ngan saukur di dunia wungkul, harapan hayang bahagia, harapan hayang loba duit gitu Pak, harapan hayang lancar usaha. Sok urang mau wani ngagaransi lamun urang jarah ka para wali, lamun urang ngadoa di peuting, lamun urang ngariung macam maulid terus ngadoa naon nu dipenta da moal jauh duit anu loba, usaha anu lancar. Urang nanya osok menta dihampura dosa tara, osok tara nu jujur, osok tara sok menta jadi ahli surga tara, ngaku bohong nya datara minta jadi ahli surga sugan Gusti abdi jantenkeun janten ahli surga Gusti papalinan abdi kakiatan dina taat ibadah ka Gusti nu menta kitu mah ajengan geus teh tara ngadoa kitu aing garansi sok tanyakeun ka ajeun doana teh duit Gusti sing lancar usaha abdi gitu, pasantren abdi sing beres gitu Gusti Allahu Akbar. Eta teh cekolot mah cul dog tinggal gitu cekolot da kamana deui harapan teh coba lamun lain ka Allah
mata cek Imam Ghazali mah da eueuh jelema ikhlas eueuh kabeh ge jelema mah pamrih kabeh ge jelema mah pamrih cek Imam Ghazali ngan lamun pamrihna ka Allah disebutna ikhlas gitu lamun pamrihna lain ka Allah maka disebutna lain gitu. Dan Nabi ge Kang juk baca sejarahna Nabi baca Nabi teh ngadoa ka Allah hayang menang ridha sok dibaca ku urang dina tarawih Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata pana teh doa Nabi teh Nabi ge ngarep ya ngarep naon ngarep ridha Allah gitu Nabi teh ngan ngarep ka Allah mah disebutna ikhlas gitu maksudna ngan lamun dek ngomongkeun pamrih eueuh jelema nu teu pamrih eueuh bohong yuh ibadah teh ulah pamrih ai sia saha sia riweuh nya Nabi ge pamrih aya deui jelema teh yuh ibadah teh ulah menta surga saha maneh riweuh lamun teu menta surga menta naon heuh da eueuh tilu di akhirat eueuh tempat tilu eueuh kedai kopi eueuh di akhirat bios Gusti abdi mah di kedai kopi eueuh ai maneh di akhirat mah dua pilihanana lamun teu surga neraka lamun teu ngarep surga ka mana berarti ai maneh gering make cing cerdas cek urang kira sing cer ieu Nabi teh lamun paham luar biasa wah hebat Nabi geus puguh pribadina puguh darajatna puguh pangkatna didikan Nabi itu luar biasa lamun orang faham didikan Nabi wah bahagia gitu orang mah kieu ya hiji ya dan ngaji mah panjang hilang ngaji mah aing teh maca kitab jadi ngacapruk baelah ieu teh terakhir urang teh eueuh tungguaneun eueuh aman berarti nya aman berarti ulah lilating terakhir apal geus batur nu lilana kieu urang memahami ayat doa Nabi ya doa Nabi lamun keluar timah kurang lebih doa kieu bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah Allahumma inni lam akhruj asyaran wala bataran wala riyaan wala sum'atan walakin ittiqa'a sukhtika wa ibtigha'a mardatika. Eta teh biasanya dipakai doa sapar atau dipakai tiap keluar di imah ku urang mah ini diajar diusahakan tiap keluar di imah hartina kieu kurang lebih bismillahi tawakkaltu ala Allah kalawan nyebat jenengan Allah abdi nyerahkeun diri abdi tawakal ka Gusti Allah la haula wala quwata illa billah teu aya daya teu aya upaya kecuali ku Gusti Allah ieu nu pentingna Allahumma nun Gusti Allah ini saya krosna abdi lam akhruj asyarat abdi teh kaluar ti bumi dek nyieun kajahatan wala bataran jeung lain erek nyieun kasombongan gitu wala riaan jeung lain erek pupujieun wala sum'atan jeung lain erek gitu hayang kadenge alus ku batur walakin ittiqa'a sukhtika tetapi na abdi kaluar ti bumi teh nebihan bebentuk Gusti wa ibtigha'a mardatika jeung ngarepkeun ganjaran atawa karidhoan Gusti geus siga teu penting man namun kerja lemah anu teu ngotak ngerti teu lamun kerja lemah anu teu cerdas eta teh siga biasa we lamun ku doa ku jelema anu cerdas mah itu doa luar biasa kusuna we kusuna kieu Gusti abdi kaluar di bumi teh moal midamel kajahatan moal non gumede gitu moal polontong moal pupujieun gitu moal hayang kadenge soleh hayang kadenge alus tapi abdi kaluar ti bumi teh sejan nebihan bebendu Gusti sejan milari karidhoan berarti leungit tina lengkahna tina tujuanana naon tanu leungit hayang dihormat hayang kapuji hayang diaku nya hayang naon deui hayang katempo kana teh masalah kabeh hayang eta teh hayang dihormat sia masalah jelema hayang dihormat teh masalah lamun eueuh nu ngahormat adat-adatan nya kitu jelema hayang siga tukang hadroh kan gitu tukang hadroh teh kudu song caina song ududna gitu kan
sok telat we udud jeung wah ngamuk sia moal datang deui nya sok pikiran lamun jelema hayang dihormat ruwet je tong jauh-jauh kang urang we urang di imah pan rasa teh kieu pamajikan urang teh layak ngahormat urang bener teh pamajikan urang teh layak ngagugu ka urang naon jadina lamun pamajikan teu ngahormat urang pasti amek-amekan goblok sia jadi awewe teh pan aing teh salaki sia pan gitu gugu aing mah gitu hayang naon teh hayang dihormat bener awewe teh wajib ngagugu kanu jadi salaki bener awewe teh kudu tuhu kanu jadi salaki ngan salaki ulah ngarasa pangmulyana eta teh ngaranna gumede pan beres ku agama maka gitu. Jadi masalah hayang dihormat masalah hayang dipuji masalah hayang kadenge soleh masalah eta kabeh teh dina hirup nah jelema betul loba masalah pan kitu sirahna kabeh sirahna kitu kabeh hayang dipuji pinter henteu ganteng henteu coba beunghar henteu hayang dibu nah saha maneh teu riweuh kitu mah bet nu ganteng gitu layak dipuji nu pinter gitu layak hakikatna tah niat eta teh ngabersihkeun tujuan jeung lengkah urang bersih eta teh ajaran Kangjeng Nabi hebat Nabi luar biasa lamun di pikiran kurang di pikiran wah ieu doa nu luar biasa masalah jelema teh masalah teh eta hayang nu tadi teh hayang dipuji hayang dihormat hayang diagungkeun gitu mah hayang dibere duit panggil sifat jelema sa alam dunia nya mung mere duit mah oh sararea resep mere duit resep narima duit Aisyah da eueuh nu resep mere mah nya kabeh ge resep nari eta masalah ya lamun resep narima duit mang eueuh nu mere duit emosi teh nya bener teh emosi aing maneh karena hayang dibere sok urang kieu urang dijieun cek ajengan teh ya barudak beresan masjid empel kabeh bersih pada teh barudak teh pasti sugan we aya kitu Pak udud-udud wae mah gitu ya barudak teh sugan we aya kopi-kopi ajengan teh poho ini poho teh mere udud garansi aing teh ngutruk teh barudak aing capek-capek udud da lengkahna hayang henteu ittiqa asukhtika wa ibtigha amardha tuh udah geus ngaco kabeh lamun make ilmu matak balik deui kana tadi jelema mah dua Kang ce hiji ancaman dua harapan lamun ngomongkeun harapan dek kasaha urang ngarep lamun lain ka Gusti Allah gitu lamun ngomongkeun ancaman na teu sieun sia ku Gusti Allah teu sieun ku neraka Allah gitu teu sieun maneh boga naon boga jampe naon gitu cing aing nanya komo orang Cigonewah mah bejana Jararago gitu kan aing nanya mana jampe nu bisa nolak modar mana tong nolak neraka nolak paeh we heula neraka mah jauh teuing mana jago teh sia teh bisa dengan ngalawan paeh mah eueuh jago eueuh modar kabeh ge modar eueuh di alam dunia komo ieu dek ngalawan neraka gitu Pak mata ce haji Kang Haji sararea mat hirup teh sing bener da hirup mah eueuh pilihan eueuh hirup mah eueuh pilihan teh kieu sok dahar wareg mung dahar lapar geus kitu hirup mah pasti aya konsekuensi teu sare tunuh berarti gitu sare berarti isukan cenghar kitu deh hirup sok sia diajar bisa mung diajar bodoh kitu hirup jadi eueuh pilihan sebenarnya hidup ini adalah pilihan teu bisa iman teu bisa dah hidup mah kepas sok kieu kurang diperjelas lamun jelema milih teu ngaji kira-kira geus kolotna bisa ngaji moal pan kepastian kan itu lamun jelema teu kawin ya kira-kira boga anak moal pan kepastian eta teh jadi lain pilihan eta teh kepastian matak di mana urang teu daek salat teu daek ngaji teu daek ibadah berarti kepastian urang teh neraka teu bisa ditolak eta
Jadi jelema bodoh, jelema tolol teu jalan otakna lamun teu ngaji ya. Lamun teu ngaji tuluy geus kolot hayang bisa ngaji, lamun teu sakola tuluy geus kolot hayang pinter ilmu sako. Jelema teu boga otak begitu. Ngaranna ngahayal. Ngaranna ngahayal teh kitu. Sugan we urang dengke menang mobil Aisyah usahan teu itu saha nu merena coba da bingung atuh nya da jarang jelema mere mo kitu eta teh ngaranna teh ngalamun ngahayal persis juga urang ayeuna sugan we urang jadi ahli surga ngaji tara wiridan tara kitu pan meunang kan salat ge heueuh kitu pan urang nya da tara tinggalin alhamdulillah kan lohor setengah kilo urang mah nya asar jam 5 merasa teu pantes gitu. Maksud orang mah lain ulah dagang lain ulah usaha mah ieu teh pan muludan ieu teh. Muludan dedek nyontok Kangjeng Nabi gitu. Muludan dedek ngingetkeun jasa-jasa Kangjeng Nabi. Nabi teh jelema nu pangsieun ku Allah. Nabi teh eueuh jelema nu pangsieun ku Gusti Allah. Nabi nu geus dijamin surga ku Allah, kakasih Allah tempo ibadah. Maksudnya gitu lain kieu bahasana urang masuk salah wae oh da itu mah pan Kangjeng Nabi pantes we soleh oge da urang mah lain Nabi lain kitu belegu eta teh ngadalilan kedul ngarti teu ngadalilan jadi urang mah lamun salah sok didalilan eta teh salah gitu pikiran gitu teh siga kolot kieu lalawan kolot kieu cek pamajikanna teh cek indungna teh pamajikanana bapak budaknya hararese ditah ngaji teh rudet gitu ngamek wae keun bae keun da budak besukna ieu ngomong deui indungna teh bapak gitu cek bapak heupan sarua urang ge baheula kitu urang ge baheula kedulkeun we da moal jauh budak mah ti indung bapak lain kitu belegu lain kitu Aisyah pikiranana robah lain ki jadi budak maneh ulah nurutan maneh maksud urang begitu ngerti teu baheula aing teh hese ngaji baheula aing teh kedul budak aing mah ulah kitu maksudna jadi budak aing mah ulah kitu jadi lain titah nyontoh edan ka kolot teh aing masalah wae pikiranan teh gara-gara otakna teu pati cerdas kan gara-gara jarang ngaji gitu maksudnya jadi hirup teh kudu robah gitu maksud orang dek milih naon dek neangan naon tadi teh dua hiji kudu sieun ku ancaman ti Allah dua kudu gede harapan ka Gusti tadi mana jelema kuat keyakinan dina dua perkara ieu pasti robah lamun jelema kuat keyakinan dina dua perkara ieu tapi lamun lemah keyakinan dina dua perkara ieu geus moal robah maksud orang tong minta dunia wae atuh ka ditu bebaskeun ka ditu ka akhirat lempengkeun ka akhirat dan teu beres ku pae hirup teh teu beres ku maot da urang mah jelema iman urang mah jelema Islam percaya kana ajaran Allah percaya kana ajaran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya alam kubur aya alam barzakh saterusna aya surga aya neraka penta ka Allah gitu penta Gusti janten ke Nabi ahli surga gitu Gusti sareng ke Nabi sareng Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitu penta ka Allah itu pan minang dijelas-jelaskeun da dunia mah duce dunia mah kitu dunia mah lieu dibulak-balik ge siga urang ge sok urang nanya ieu ka urang di awewe ngahalulang wae ngarti teh ceul lamun beak duit sok amak-amakan tara nanya urang mun beak duit sok jemedut tara masuk kunaon cik beleguk teh eta teh beleguk da pinter mah teu kudu ngamak mun pinter teu kudu jemedut aya nu meakeun duit teh eueuh apa salaki kurang nanya nu meakeun duit teh apa salaki eueuh awewe ieu nu meakeun duit maksudna kumaha ieu lamun beak duit tong jemedut salah maneh beuh dibalanyakeun atuh nya bener teh heuda maneh boga duit tuluy dibala geus eueuh tuluy jama teu kudu jamedut ieu beak mah da salah urang
naon peti balanyakeun jadi lamun mung beak duit sakuan simpen tong dibelikeun beas entong tong dibelikeun gas tong dibayarkeun listrik entong geus sakuan moal beak-beak cerah. Jadi salah saha mun beak duit teh salah urang berarti balanyakeun can ada kudu dibalanyakeun pangarsa tah kitu maksud urang mah dunia teh kitu. Jadi lamun jelema tujuanna dunia belegung nama ke belegung da dunia mah kudu kitu aya kudu dibeakeun geus beak kudu di teangan gitu geus beak teh kudu di teangan geus aya kudu di da memang kitu dunia teu bisa kaluar ti dinya. Jelema teh pan riweuh masak geus riweuh kudu di dahar pan kitu nya bener sok da ngambek atuh lamun di dahar ece masak ieu di imah keur salaki lamun ku salaki teu di dahar ngamek teh ngamek awewe teh pan liurnya lamun cek otak mah riweuh masak geus aya riweuh kudu dibe apa tadi teh riweuh ngayakeun pan masak teh ngayakeun geus aya kudu dibea da memang kitu dunia mah mang kitu dunia mah emang kitu dunia maksudna lamun tujuan urang dunia teh ngaranna teh belegu nu kitu teu cerdas ngaranna teh da dunia mah bakal dimung-mung ge beak dunia mah dimung-mung beak ge pasti beak itu ditahan-tahan ge pasti ditinggalkeun dunia lamun henteu dunia nu ninggalkeun urang nu ninggalkeun dunia lamun henteu urang ngajual mobil nalika urang hirup urang ninggalkeun mobil kusabab urang mah maot kitu dunia maksudnya teh muludan sing jadi penggugah ka urang sing jadi penyemangat ka urang bahwa tujuan urang teh lain dunia tapi tujuan urang teh Gusti Allah tujuan urang teh akhirat tah jelema moal bisa nepi kana tujuanana nyaeta Allah teh lamun teu make Muhammadun Rasulullah lamun teu make Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cinta ka nabi teh cinta ka Allah ngamuliakeun nabi teh ngamuliakeun Allah ngagugu ka nabi teh ngagugu ka Allah kitu maksudna dulur-dulur sadayana nya mudah-mudahan nya urang sasarangan nyuhunkeun ka Allah wangi ayeuna sing diijabah ku Allah nya urang teh sing dipaparin ilmu anu manfaat sing boga akhlak anu mulia sing dibere pangarti anu ngarobah perilaku urang tina salah kana bener tina kedul kana getol tina hoream kana dae kan gitu tina koret kana bara oh kitu terus kabeh nya penta ka Gusti Allah supaya urang menang kabagjaan di dunia oge di akhirat geus sakitunya kucing aing tunuh capek isuk-isuk teh itu teu meunang balik ke muih ka Garut di Garut ka Baleunah di Baleunah ka Sumedang di Sumedang bieu ka Marga Asih ayeuna ka dieu urang teh ulah sare aing sok diumum-umumkeun dina pengajian garelo jelema teh ngonang gitu sing sateda ajengan teh loba atuh urang wae ya siga nu ulah istirahat urang teu isuk teu sore teu peuting pada ngonang nah, gitu nya geus atuh ngonang wae capek gitu nya geus ngaji we nya ngaraji sarareanya ngarah jadi jelema anu saleh amin orang ngadoa sasarengannya amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika li 'azimi sultanik subhanaka la nuhsi thanan 'alaika anta kama athnayta ala nafsika falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ar-ridha Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa syarrif wa majjid wa 'azzim ala habibika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala azwajihi dhurriyyatihi وأولاده والصحابة أجمعين علينا ما هم أجمعين على والدينا مشايخنا معلمينا ذوي الحقوق لنا أجمعين خصوصا على جميع من حضر في مجلسنا هذا يا الله خصوصا على جميع أهل هذا البلد يا الله
salatan wa salaman wa barakatan tunjina wa iyyahum biha min jamil ahwali wal afat taqdi lana wa lahum biha jami'al hajat tutahhiruna wa iyyahum biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una wa iyyahum biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna wa iyyahum bi aqsal ghayat min jamil khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaytah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah hiya laka ridan illa qadaytaha wa yassartaha. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al akhir kalamina minad dunya inda intihai ajalina qaula sasarangan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amithna 'alaiha kama ahyaitana 'alaiha ghaira maftunin wala dhalin wala mudhillin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Sakitu nu kapihaturnya hapunten pisan sagala rupina. Mudah-mudahan doa-doa orang sadayana diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa orang sadayana dihapunten ku Allah Subhanahu wa taala. Urang maot sadayana dina kaayaan husnul khatimah. Sakitu nu kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.